Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambina sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal caya mening ngempur di bumina urung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyifatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan geus capek tangsa sauran Yuswana 10 bulan biasa ameng papanan ngeleken budak nulian tapi taraku magungan parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuku puji pinter oge gede kawani sabarnya kasasami Kor 4 tahun Yuswana dibarasihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melana Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun ka manana ilmu hikmah sapinuna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta tengah raos nyeri dicap ku kota min Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inungna Halimah jenenganana sadia ngaran lembutna
Rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun bangsa nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna muli ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina saderek tegas ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan di dinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba perdita Yahudi sareng perdita Nasrani nu tepangjeng Kanjeng Nabi sadayana sasahuran ieu jalma moal nyalan pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus nyebaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi nganggeun panutan lami-lami Kanjeng Nabi disambut ku hiji istri dagang kaunggal negeri kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Khuwailid katelah nupang bengharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masan ka Nabi barang dagangan Maisara nu ngarencangan ka Nabi pura nyarengan kacarios Maisara teh loba pamendakna aneh cicirieun Nabi Soleh matak ngaherankeun kabeh tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maesaro akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditika harita yuswana Nabi salawe taun kawakti ngadak-ngadak sugi mukti tapi tambah sae hati karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira malati ibadana saban wengi harita yuswana
suci Ari anu pangheulana Siti Khadijah gerwara Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kali numan anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang adat